Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya ya teh? Bu Araya? Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Nu ngajawab salam didoakeun sing tereh angkat ka Mekah. Teu cukup amin hungkul da kudu daftar. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil daramang atuh sadayana sarehat mata kadi oge keur cageut. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae nu nanya oge. Lahan wah kamari anyar keneh dipariksa abdi teh ka dokter, cek dokter aya gangguan dina darah. Jadi abdi teh kaluhur darah tinggi.
sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan orang dia sing enggal dipapari nasib tiasa jarah Mekah Madinah. Ya Allah ya Rabbal. Teraskan Bu. Ibadah haji ibadah anu capek taruhana nyawa tapi teu aya nu kapok sadayana oge pasti hoyong ka itu leres. Dua tah cenah. Ayeuna nu katilu aya ibadah anu nikmat. Naon ibadah nikmat teh? Nikah teh. Rek teu nikmat kumaha atuh udah jadi panganten mah. Nu biasana panganten pameget subuh-subuh teh masih keneh wiridan di masjid. Da waktuna nikah mah tingali isukan. Tangdos gagah perkasa bagaikan Arjuna, betul? Nu biasana calon istrina subuh-subuh teh masih keneh masak nyangu. Waktuna nikah mah didangdosan geulis bagaikan ratu, leres teh. Isukan teh datang rombongan pameget beserta keluarga besar pan disambut ku sholawat. Tala'al badru alaina bil thaniyatil wada wajaba syukru alaina gitu Bu. Panganten isukan bakal disambut ku sholawat. Coba ayeuna bapak nu datang bakal aya nu nyambut moal. Sabab lain pangan nikmat je panganten mah disambut ku sholawat. Saparantosna disambut teras ngariung ngayakeun ijab kabul. Tos ijab kabul disandingkeun pandina kursi pelaminan. Red panganten pameget ningali istrina da bari nyanyi. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Istri nate kang teu eleh, kalah ditembalan. Lirikan matamu menyentuh hati. Tanggeus we eta mah sakitu. Nah ari ton ojol teh bagian parasmanan manggul sangu tak gendong kemana-mana tak gendong. Harapan wae si eta mah. Ya hampurannya tukang parasmanan dan nikmat sateh panganten anyar nu lainna mah raripu. Betul Bu? Komo ka tukang masak mah leres teh kan kade ieu mah ka tukang masak lamun ngasakan daging omat lajakna kudu diparut. 1 juta ya ce abdi kamari ceramah di Brebes nyiuk 2 bukur jurig lajak kabeh. Jeung panitia teh kalah nanya naha neng nais teu dituang cek abdi teh naha teh hakan ku akang. Da laja eta mah. Teuing di dia diparut henteu. Bisi dibu jeung kamu bari. Luar biasa nikmat jadi panganten baru, dielus-elus, dimanja-manja siga artis dina sapoe teh panganten anyar mah ngantri nu hayang dipoto. Betul? Cek baheula kerja di panganten anyar kitu henteu? Teu rame. Panganten anyar ayeuna mah luar biasa. Kantenan ieu panganten aja calon pangantennya geulis nya kasep. Tingali isukan teh bakal loba nu hayang dipoto, betul? Eta ngabuktikeun nikmatna jadi panganten. Rek teu nikmat kumaha jadi panganten anyar mah? Duit masih keneh loba ladang hajat. Terus je. Parabot imah aya hasil kado.
tuluy orang can apal sifat asli pasangan teh kumaha. Dager panganten anyar mah hayang hitut kayak dikekempi teh daerah. Beres teh Bu? Saking nikmat-nikmatna panganten baru. Tapi ka aya pan dina laguna nyanyikeun tong. Teu nanaon nyanyi deui. Teh leres teu nanaon. Teu nanaon ca. Bilih aya nu panaik. Pajarkeun teh lah walem neng Nais mah ceramah teh nyanyi wae. Heukeun bae atuh. Abdi mah nyanyi teh masih kena nyambung jeung teh maneh mah teh nyanyi teh teu bisa sakitu. Ngan abdi mah aneh Pak, kunaon ari penyanyi dangdut nyanyi dina panggung teh sok loba nu nyawer. Nya leres teh. Harita tadi je mau balik nyanyi solawatan lagu India nu nyawer teh teuing acan gitu. Acan Bapak hajat aya Pak hajat, Ibu hajat aya, Pak Kades aya keneh gitu Pak Kades. Araya keneh. Agar silaturahmi tidak terputus aya meureun 100. Pokoknya mah daruakeun ku sarerea aja calon panganten baru Bapak hajat, Pak Kades mudah-mudahan sing dijembarkeun milik rizkina. Lamun hayang beki jembar kudu nyawer Pak Kades. Pak RT. Ieu hadeuh tos aya nu nyawer teu acan. Tuh nya cek abdi ge karunya hadroh. Geus mah amplop leutik nu nyawer eueuh. Coba deh nyawer moal. Pak bade nyawer. Siap nyanyi siap. Taya si gandang Bapak hajat keur kokodok ayeuna Pak hajat. Siapkeun we Pak hajat. Siap Bu. Duhai senangnya pengantin baru. Shalala mah geus biasa. Jika itu yang nama orang nu beda ce ulah shalala tapi kieu teroret gitu. Siap? Teu siap? Pak siap? Wih hande. Siap ce? Siap? Siap nyawerna maksudnya. Ketimbalan sadaya timbalan. Teroret gitu. Siap Bu? Wih hande. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersanda gurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersanda gurau. Peda eueuh nu nyawer aja cek nu di tukang mah karoret. Daus Saiful hajat bisi pajarkeun koret. Betak gerak ka dieu diantos. Mangata daripada sumbing Pak Kades. Pak Kades, alhamdulillah sok atuh nyanyi deui. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Kades. Ti Pak Kades, alhamdulillah je di dieu mah Pak Kades teh keur makasep kayung-yun meuni bageut. Ngan hapunten Pak Kades da biasana abdi tara biasa di sawer teh. Ih, leres ce ieu mah abdi tara biasa di sawer teh. Tara biasa sakieu. Teu aya nu murag kitu Pak Kades. Alhamdulillah di dieu mah Kadesna oge sangat dermawan. Pokokna mah doakeun ku sarerea Pak Kades sing dijembarkeun milik rizkina, sing dilancarkeun segala urusanana. Ya Allah ya Rabbal. Ayo akang bade ka dia ya. Aduh alhamdulillah tiba Pak hajat luar biasa hasil barudak. Ieu karunya ka hadrohna acan aya.
panganten teh panganten. Alhamdulillah ya Bapak Hajat parantos nyawer cek doakeun ku sararea mudah-mudahan Bapak Hajat sing disarehatkeun sadayana. Masing dilancarkeun enjing acarana. Ojo teu aya kaisin. Kang nu di lebak mah tadi amin hungkul nyawer henteu. Amit amit. Nanya. Kang rek nyawer moal belah ditu. Engke teh teuing iraha si eta. Teraskeun ceramah, teraskeun nyawer. Ari teteh bieu cenah teraskeun nyawer ari kap hareup henteu. Acan. Sok ditungguan. Ece teu acan. Ditungguan. Deui ce. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandang kurang irep nyawer ya makalah karingan teteh reki main susukan teh rek nyawer maju ka hareup besok atuh reki mah lain soibul hajat asa kakaraeun keur ngaji pabaliut yang nuki matak cek daripada ieu pangaosan janten henteu kondusif rupina mah urang istirahat heula we 10 menit urang kiih babarengan tawi lujang sumping upin ipin ih aing mah meuni ece teu parukuh pisan di dieu mah kolot cicing budak muih jadi kudu balikan deui ce sok lamun rek nyawer rek kiing ke heula bisi salah paham tak kieu resepna ngaji seserian teh sok poho ka Bang Emok mah tapi ka dieu Bang Emok aya nu sok nyokotan di Bang Emok aya wah kaera ieu cep piraku ari mastaka di tiungan ari pagawean Emok saya berjanji gauzo usah teraskeun duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding bersandang kurang bagaikan raja dan permaisur bagaikan bidadari sing geunaheun tungtungna luar biasa ce eta lagu ngabuktikeun nikmatna jadi pangan ieu versi nu kahiji kunaon ieu son teh gandeng cek di gede ning sona oge di dieu cek alhamdulillah tukang son langsung sigap ngagentos migna pokokna mah doakeun ku sararea tukang son sing asup surga ulah kagok jeung son-sona teraskeun ta eta versi nu kahiji aya versi nu kadua Pak ieu mah versi dangdutna nyanyikeun deui entong versi nu kadua cek nu kadua ieu mah versi dangdut nu kadua Bapak Hajat nu kadua ayeuna mah Pak Kades nu kadua pan beda versi atuh tadi mah nyawer teh lagu kahiji siap Bu tak kieu nu kadua mah siap nu kadua tak kieu nu kadua siap penganten anyar penganten anu munggaran
geus we sakitu dauh deui geuning nu nyawerna oge Eta lagu-lagu nu bieu ngabuktikeun nikmatna jadi pangan ngan kade aa teteh nikmat soteh panganten anyar sabab sabadana nikmat dina pernikahan timbul tahap anu kadua nyaeta ujian cobaan dina rumah ibu keur panganten anyar mah resep masih keneh aya cinta leres teu coba ayeuna abdi bade naros jawab sing jujur ibu-ibu ayeuna masih keneh aya cinta ka salaki henteu bapak-bapak napa sing tarik bapak-bapak aya keneh cinta ka pamajikan si akang eta masih kanu kesel henteu wajar je da beda cinta ngora jeung ayeuna mah tos sepuh benten betul ibu baheula keur jadi panganten anyar mah Gusti Kang masih keneh aya cinta mapah pakaleng-kaleng ayeuna kalengna teuing kamarana leres teh keur panganten anyar mah samotor beboncengan eta salaki mawa pamajikan da meuni hati-hati Kang leungeun dua anak main ngerem aya tanggulan geclik aya enggak papa nah ari ayeuna ibu geus jadi panganten heubeul pamajikan dibawa ku salaki teh bapak asa bawa karung goni leres teh Pak baheula mah keur jadi panganten anyar eujeuh na motor teh meuni nangkod nyekelan ka salaki nangkeup da ayeuna mah bingung atuh ibu nyekelan kana cangkeng salaki cek salaki teh cicing tong nyekelan areungap ibu bingung tepuguh teu nyekelan da sieun labuh tungtung namah maksakeun nyekelan kana tak-tak salaki persis siga teko apa nu katuhu kana tak-tak salaki nu kencak kana beusi motor di tukang yeuh teh keur jadi panganten anyar mah aya tanggulan geclik labuh aa embis cek salaki teh sok angun nah ari ayeuna geus jadi panganten heupeul cek labuh cek salaki cek aing ge tong milu sia teh beres teh sabab cinta dina rumah tangga masukkeuna ku seep lain setan ojo tiraha setan ngahakanan cinta kira nyarios teh sing leres jadi fitnah ka setan cinta dina rumah tangga masukkeuna ku seep beda jeung cinta urang ka Kanjeng Nabi ya Bu ayeuna aya pernikahan oge eta teh wasilahna ti Kanjeng Nabi lamun teu aya baginda Rasul maka moal aya urang di alam dunia teh leres teh carinta ka Kanjeng Nabi sing tarik Bu cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka Pak Kades musibah Pak Kades ya awewe sakieu loba eueuh nu bokor sabab Pak Kades mah lain Kanjeng da beda atuh cinta ka Kanjeng Nabi jeung cinta ka sasama manusia biasa mah sok ibu ayeuna dina rumah tangga unggal poe sholawatan di imah teh padahal lamun diibaratkeun mah sholawatan teh nitip salam lamun disundakeun mah ya Nabi salam tisim kuring ya Rasul salam tisim kuring sok ibu bari nyetrikaan teh sholawatan kitu cek salaki teh tuluikeun mah geunaheun da teu cemburuan cinta ka Kanjeng Nabi mah moal aya manusia anu cemburuan tapi coba ibu bari nyetrikaan di imah teh pakat salam tisim kuring mana tingadat salakina cek salaki teh ari sia rumah tangga jeung aing atau jeung Pak Kades betul Bu ka Kanjeng Nabi mah sejati jadi moal aya manusia anu cemburu aya oge
cinta dina rumah tangga mah bertahan 1 tahun 2 tahun leres dah. Sabab sabadana nikmat dina pernikahan timbul tahap anu kadua Pak, nyaeta ujian cobaan dina rumah dan nikmat soteh panganten anyar. Tapi ayeuna ibu geus jadi panganten heubul mah Gusti ujian cobaan datang bertubi-tubi leres dah. Jawab ibu-ibu sing tarik. Biasana nu jadi ujian dina rumah tangga kira-kira urusan naon? Nah, sing tarik bedalkeun cek urusan naon? Duit Pak, ekonomi moal jauh. Da awewe ayeuna mah paranasan nyepret. Siga angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng. Ayeuna we bapak lamun mere duit ka pamajikan duitna kurang bibirna teh sok nyingsat sabelah. Ta eta teh kurang duit. Da ibu-ibu nu paranasan mah ayeuna ge dina pangajian tada tiasa eureun socana teh. Pasti rurat reret kanu gelangna rangge. Balik ka imah da ngahuleung teu beunang ditanya. Cek salakina mah kunaon mamah teh cicing wae. Bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirantai. Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat, 23 karat, 24 karat. Nah, ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Paranasan Pak ayeuna mah istri teh tatangga kabeli kulkas ibu nu paranas tiris da muriang masuk angin ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Untung tetulisan coba lagi oge. Tatangga kabeli Pajero eje lumpat ka warung meuli panadol darieut kana sirah. Tatangga kapeser motor anyar ger diomongkeun nu paranasan mah leres da. Majarkeun teh. Cek, tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar. Cek nu belah dieu eta mah meunang nganjuk. Apal ti mana meunang nganjuk? Ieuh kaciri motor kiriritan mah tina sorana oge. Ningang digas setoran. Direm dina pudunan kiri. Betul Bu? Sanes Pak, da beda atuh motor kiriritan aja nu langsung lunas mah. Cek nu langsung lunas mah nalika dicetrekeun teh cash. Da ieu mah nganjuk kiri di. Betul Bu? Paranasan Pak kana ekonomi. Ayeuna we ieu bapak hajat cek bade nikahkeun urang kalihna. Dapat ti aya wae tatangga nu ngomongkeun mah. Laras? Bawa ieu pelakuna aya. Udah isukan teh majarkeun teh cek ngobrol dieu aja tos kanu hajat teu acan. Uwa tos kanu hajat teu acan. Abdi mah nembe uih ngawartosan dagingna meuni lieu. Ari daging hayang hipu ari ngamplop 20.000 teu aya kaisin. Batang kemah bapak hajat tulisan dina pantau teh sing gede. Isukan tulisan dina pantau sing gede. Wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu. 20.000 mah liat atuh. Beres teh. Kade Bu, jangan jadikan masalah ekonomi sebagai masalah besar di rumah tangga. Ulah hariwang karena rezeki mah. Urang teh hamba Gusti anu maha beunghar. Selama orang masih kena hirup di alam dunia, masih kena nafas di dia cek, mata pasti bakal dirizki. Sing yakin we ka Gusti. Da salares namah kan, biaya hidup itu murah. Yang mahal mah gaya hidup.